Kan poleng teng sih. Lagi apa itu ngomong nama dekat balong nah. Kamu jadi itu gitu. Pulang itu lah. Apa iya gitu lanjut teh euy. Ngomong nama dekat balong tapi iya jeung itu nu deket balong teh. Aing bingung euy. Jelema eueuh di. Kamu ya jelema euy. Kang, balik tuh maros. Itu ti warang ku bos. Ada ya. Ini warang lengkeng tapi bingung. Anu iya apa nu itu lengkeng teh? Iya. Atau apa iya? Itu. Lain iya mah cecenet. Itu ayo, itu lain. Ayo, belah mana? sama cecenet kan dia. Ya. Tah, ieu mah berenung. Heeh. Nah, ieu tah. Ah, ieu lengke. Mang teh lihat, teu. Keluar. Geus alhamdulillah. Kamarina lah. Percaya 4 poe mas. Berapa tahun mas Andren lah? Ya. Ayolah hampir 1,5 tahun. Setengahan lah. Hari tengah dengnya kumpul hari kasus naon? Biasa susah da kumaha lah. Ekonomi mah eta mina sepira mina ieu ngalanan gemuk. Heeh, ngalanan gemuk. Ayo sekalaan data karak barudak teh aduh gitu urang bari ngawaskeun bisa aja jelema nu nempoeun itu teu pira Gana teh bisa asup ke penjara. nya barang-barang beuneunan barudak naon wae TV, motor, perhiasan beuneunan dibawa urang mah teu ngilu nya kana mah jajak pungkul. Henteu ai pasti bagikeun mah rata malahan gede urang. Enak bener hidup. Alhamdulillah enak mah. Tong aja jeung budak nu kali itu deui. Moal enak nek sorangan. Usaha naon? Jasa pemindahan barang. Online, kurir. Lain. Mindahkeun barang anu misalna nu TV, motor, tetangga gitu. Pindahkeun ka mana? Ka imah urang. Itu budak teh nanti aduh dimelangeun wae. Kunaon jang? Bapak neangan ka ditu. Kunaon cik ini sedih gitu? Kokom mah. Kunaon cik kokom? Kawin ku batur. Lu kolot deh. Tenang, terus kokom mah tong dipikirkeun wae. Awe mah loba. Itu lagi mau jauh. Asal saimah. Hah? Saimah? Karena dikawin ku bapak.